Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pangeran mugi Gusti ngahasilkeun kabeh sareng ngahampura dosa tawasul ka Kangjeng Nabi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Pangeran mugi Gusti ngawuhan rahmat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nujanten panutan alam. Nabiyun al-amirun nahibaladun abarabi kaulila minhu walanami. Nabi tukang nitanya ram daya hiji urang anu langkung lemah lemut dina kecap nu utami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Dunungan pangkat kakasih nu diantos syafaatna tina sugri pagewuhna anu ngagemperkeun jalma. La ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihabli ghairi munfasimi. Dunungan ngajak agama kudu muntang teka Allah kaya muntang kana tambang lamun wadal giat lami. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin minal lurui wa anali minal udumi. Pangraksati nu kawasa debutu dobel dihaja baju besi topi wajah benteng luhur nu utami. Lam yahtalim qatu doha mutlaqon abada wa ma tasyabas labi madal jamani. Tarang imben jeung Nabi engap oge nutara. Kangjeng Nabi mah diraksa tina sagala rupina. Minhu dawabu balam tarom wa ma wa qas dubabatun abada biji
ismil hasani tara lalumpatan sasatoan di kang yeung nabi laleur oge tara undem kana salirana bihalbika amamiru yadun sabadan wala yura asruba liminu bihalani pengkaran katingali sabarantos kabayunan ugi tarakatinga cai gahampanganana wa qalbu lam yanam wal ainu qad naisat wala yuradil bisamsidu batoni tara kula manahna sojana masok ngantuk oge tara katinga kang yeung nabi kalangkangna adbau qad halada kauma idza jalasu indal wiladati sibyadal mimutatani wundu kang yeung nabi ngunggulan kakaum caralik parantos ditetep baktos dibabargeunana hadil hasoi subabanatagun amina zarinari wasirogi wamimihani kada abal genian adom amin salamat dina senerejeng bangsa rejeng tina balaina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi an'ama alaina liqabuli ma yuwaffiquhu minal ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mab'usi lil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi alladzina istaqbahu lil infiradi wal qurban amma ba'du wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatlubu arbatun bi ghairi arbatin fi akhir zaman wa innaka la taziduha la tatlubu aliman ya'malu bi ilmihi fatabaqa jahilan la tatlubu sadiqan bi ghairi aibin fatabaqa wahidan la tatlubu rizqan bi ghairi subhatin fatabaqa zai'an la tatlubu amalan bi ghairi riya'in fatabaqa bila amalin wa qala aidan aksirul ma'rif fa innamal mu'minuna yasbauna yaumal qiyamah wa qala aidan la yutihi du'a illa wa qad adda lahul istijabah wa qala sayyidina Ali karamallahu wajhah al amal ma'ar riya'i khairu min ghairi amalin
wallahu yahdina ila sabilil haq. Para ikhwanul kiram kasadaya jamaah anu tiasa hadir dina setiap wengi Khamis akhir sasi Hijriyah. Kasakumna makhluk Allah anu aya di hambaran jagat ieu. Anu sami dipihormat mugi ku Allah dimuliakeun. Hapunten sadayana disim guring kasadayana jamaah bilih aya caritaan atawa tulisan dina istighosah lepat nyerat atawa lepat makna atawa lepat carita mangga lereskeun bae hatur nuhun pisan pamugi bae urang sadaya ku Allah Subhanahu wa ta'ala dipaparin sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, kalayan dikuatkeun iman, ditetepkeun Islam, dipageuhkeun akidah dina sagarupa tekad ucap lampah perjalanan perjuangan aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pupus aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanbihun catatan hasil pribadi nyaritakeun ngelmu atawa istighosah atawa ngadu atawa riyado. Hasil pribadi ari ngelmu istighosah ngadu riyado teh kudu kapanggih pituduhna, kudu kaharti pimaksudeunana, kudu karasa eusina jeung kudu nyata ayana ti Allah. Neangan jalana torekatna nyaeta carana keur nunggalkeun kaula jeung Gusti. Nyaeta urang kadaharep sidakap sinuku tunggal amataini panca indera tutupi babahan nawasasanga sirna rasana. Kadah rasakeun ku urang sing bungah manahna mataini patang perkara anu kaasup ku maula ka Gusti teh nu asih ka pada makhlukna. Hartina jalma nu geus nyaho hartina bener tara gampang-gampang nyalahkeun nulian. Jalma nu geus uning ka Gusti tangtu welas asih ka abdi-abdina. Anu welas asih ka abdi-abdina saolah-olah ngabakti ka anjeunana. Makana ulah waka ngaku tunggal jeung Gusti na upama can welas asih ka makhlukna. Margi agama teh petunjuk jeung katerangan ti Allah Ta'ala tina sapalihna aya pisapat hartina hasilna tina pikiran manusia. Keur naon keur dek nyampurnakeun iman nu masing-masing. Margi iman teh jeung ikhtiar atawa ilmu teh jeung amal sarua jeung kosong. Numawi keur hiji nu baris nyalahkeun ngabenerkeun teh nyaeta hate. Najan pinter basa carita
ngareka-reka basa najan unggul dina catur hate mah tetep nyaksian nu salah bakal cilaka bener bakal salamat. Coba we pek lenyepaneun akal jeung pikiran dikamudi ku tekad dikamudi ku tekad anu lempeng bener teu cukup ku ilmu anu luhur teu cekap ku paham nu tabah angin ku kudrat iradat nu maha suci. Cekaraga mersih diri suci hati tatapa nedalaksana anu dimaksud ku urang teh supaya naon supaya terbuka singka panggih kurang singka rampa sarining rasa ciri diri anu sajati karatona anu manon tegesna dat anu agung Baitullah anu sajati tempatna ngahampura dosa tadi lukulon tadi kidul tadi kaler tadi wetan tadi luhur tadi handap tapi dina hate anu suci anu disebut qalbul mukminin Baitullah. Makana urang ingatkeun ku urang ulah nuduh ka Allah kana wujud da Allah mah teu beunang disarwakeun jeung naon bae waya di ieu dunya kapan dina dalilna tuduh jalan laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Sumawona make nyamarutkeun kana dirina mah hukumna oge ban kubur. Da manusia mah teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urangna da dihampura ku Allah Ta'ala ngan aya sapali hadis tapi Allah moal ngahampura dosa urang lamun indung bapan teu ngahampura makana urang kadah sae jeung saha wae silih ajenan silih hormati tepung sareng batur uluk salam jadi silih duakeun. Cenah ieu mah bahasana oge sanes assalamualaikum aya ge ku bahasa Sunda nu disebutkeun kula kalimah sampurasun teh sawios-wios eta seolah-olah penghormatan. Urang ngalapaidana manfaatna bae tina bahasa gerak urang-urang hartian manana tina kecap sampurasun teh bisi salah paham bisi nu mentak ngajadikeun pasea keur urang sadayana tina salah bahasa padahal meureun tujuanna maka dinya kadinya keneh bahkan urang dek silih duakeun hayang meunang kasalamatan ti Allah. Naon atuh kecapna sampurasun teh saolah-olah eta teh kaaripan urang Sunda ngeunaan kana mana sampurasun tina kawit kalimah sampurna raga ingsun anu ngagaduhan mana sampurnakeun diri anjeun nyampurnakeun diri minangka tugas utama manusia di alam dunia anu ngalingkupan kasampurnaan ucapanana kasampurnaan titinggalianana kasampurnaan rurunguanana kasampurnaan angseunana kabeh kasampurnaan eta ayana dina kabersihan tur kaherangan hate herangna hate ngawujud dina sifat tur lengkah paripola urang Sunda urang Serea anu jadi ajaran disebut silih wangi naon hartina silih asih silih asa silih asuh silih wangian sekeutna indera rasa urang Sunda ngawujudina ucapan sampurasun nu jadi doa sakaligus pangeling-eling yen urang Sunda kudu waspada permana tinggal
ceuli kajaga ku runguna, panon kajaga ku awasna, irung kajaga ku angsena, letah kajaga ku ucapna. Kabeh eta kudu ngamuara dina hate nu kajaga kaikhlasanana. Waspada permana tinggal lain ngandung harti, curiga kana sagala kaayaan, tapi wujud lengkah paripolah urang kudu dedehan, welasan, asihan, kudu nulung kanu butuh, kadah nalang kanu susah, kadah nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Tah kitu dina sakecap anu ngajadi urang Sunda. Mentak kasoho resep ngahiji sareuneg saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Budaya luhung ieu teh teu datang sakaba-kaba, tapi lahir diwangun ku kaaripan urang saerea. Yen hirup teh kudu ngahiji bareng ngamuara museur ka Maha Agungna Allah Subhanahu wa taala. Kaaripan ieu anu ngalahirkeun karakter urang saerea jauh tina sifat museur kana dirina, kaakuan alias kaegoan. Urang kadah sadar yen hirup sasampiran cek basa sepuh. Awak ngan ukur sasampayan, kabeh sarengkak saparipola mung margi kersaning Gusti Nu Maha Suci. Sampurasun ukur sakecap ngan jero harti jeung maknana dina ngawangun jati diri urang saerea, urang Sunda. Matak ulah gampang-gampang nyawa cawadan, nyawad nyalahkeun kana kaayaan nulian, lantaran itu ieu oge acan tangtu eta manging Allah anu maha uningan. Ulah hayang kapuji manusia mah, lantaran jalma anu resep dipuji teh batinna mah rugi. Ulah bosen-bosen nanyakeun lamun anu teu ngarti, sabab loba tatanya teh teu aya gorengna, sarua jeung ngumpul-ngumpul bahan keur naekeun darajat pribadi. Ulah adigung adiguna ieu aing pangakangna, boga rasa pinter aing teu deungeun, bisi ti soledat nu akhirna mata kawalat. Sajabati eta ama prayogi ngadugikeun piuruk-piuruk nu ti dituna ti sesepuh, mugi sing janten pepeling ka urang sadayana, kadah tata titi sopan santun jeung duduga prayoga anu kudu dipake. Gusti wajib dipuji, Ibu Rama wajib dipunjung, dipuja ka Allah urang sasembah, ti Ibu ti Rama ngalap mulus rahayuna sareng berkah salametna, ti guru ti sepuh ti para leluhur ngalap berkah karomatna supaya hasil ilmuna keur ngahontal kabagjaan dunia kabagjaan akhirat. Diteangan ku urang ti ayeuna supaya kapanggih, supaya kaharti, supaya karasa, sareng supaya nyata. Sapertos siloka ilmu leluhur, ilmu Sunda wiwitan luhung anu luhungna kabina-bina, anu antra ku balarea anu kaimpleng pan aya 5. Hiji aya ilmu teh ilmu syafi eta ilmu bahasa Sunda, kadua ilmu napak sancang, katilu ilmu teterak dikadek atau disebut ilmu kebal, teterak dibedil, kaopat ilmu rawarontek, kalema ilmu halimunan.
Lima ilmu ieu ku karuhun leluhur sesepuh kapungkur mah jadi bener-bener dibeli ku puasa jeung amaliyah. Upami zaman ayeuna geus langka anu baroga ilmu kieu teh. Dalobana urang mah disibukkeun diri teh neangan haliah dunya. Ngan ilmu ieu teh bisa dipernahkeun sareng disampurnakeun kana ageman ajaran Islam. Sapertos kumaha contona sapertos ilmu saepi. Nu ngandung harti lain kudu bisa ngapung tapi kudu sae pikiranana atanapi sae emutanana sareng hate kapada sasaha bae. Aya deui ilmu napak sancang. Lain kudu bisa lumpat dina luhureun cai tapi kudu bisa napak sagala golongan. Jadi silaturahmi. Jalan jeung saha bae umat manusia sajagat raya. Sapratos urang ngayakeun istighosah kieu teh anu intina mah urang supaya ngalombakeun dulur nyaeun silaturahmi emut kana wasiat aksirul marib fa innal mu'minun yasbauna yaumal qiyamah. Pe kudu nyeurkeun kawawuhan aranjeun kabeh kanten jeung pada mukmin engke jaga di yaumil jaza silih syafaatan. Aya deui ilmu teh ilmu teu teurak dikadek atawa teu teurak ditembak nu disebut ilmu kebal. Lain kudu teu teurak dikadek atanapi teu teurak ditembak ku pistol atawa ku bedil tapi kudu boga jeung kuat pamadegan sorangan. Bodina mayunan ujian sapertos cacian, makian, ejekan, cemoohan, hinaan jeung fitnahan. Urang teu teurak atanapi teu tembus dipangaruhan kagorengan ku saha wae tetap disebut ilmu teu teurak urang. Aya deui ilmu teh ilmu rawa rontek, lain kudu bisa dikadek. Ilmu rawa rontek ngaranna leuwih teh, lain kudu bisa dikadek, nyambung deui. Tapi kudu bisa dihijikeun deui dulur atawa saha wae anu pegat silaturahmina lantaran aya papaseaan. Jadi bisa dihijikeun deui ku tali cinta na asihna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta Rahman Rahim na ku jalan naon? Ku jalan silih asah, silih asih, silih asu. Silih wangian kasakumna makhluk Allah anu aya di hamparan jagat ieu. Aya deui ilmu teh ilmu halimunan. Ilmu halimunan teh lain kudu bisa ngaleungit tapi kudu bisa nyumput di buni dinu caang. Khususna dina ngalaksanakeun amal ibadahna tong nyaho batur mah maksudna supaya ulah kakeunaan kuria lantaran ria teh cikal bakal ujub terusna janten takabur nu akhirna janten bisa jadi kufur. Ari jalma kubur dimusuhan ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan dimusuhan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu akhirna matak cilaka. Kumaha tuh kasimpulanana supaya urang salamet dunya, salamet di akhirat. Bagja dunya, bagja akhirat. Teu aya sanes kajabi kedah akrob hartina deukeut ka Allah Subhanahu wa taala.
kalayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngalaksanakeun ibadah, ku ngalaksanakeun istighosah, ngadua urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jalma kudu rea batur pan sapertos urang kumpul ngariung teh pan urang hayang loba batur. Maksud tujuanna rea batur mah keur silih tulungan, silih titipkeun nya diri budi akal lantaran datangna ti pada jalma. Ceuk babasaan mah eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa. Hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho. Kuduna teu nyaho di mangsa kuduna hirup nu ngabogaan pati pae kudu nyaho di mangsa. Nansabna lamun urang hirup katungkul ku pati pae teu nyaho di mangsa, nafsu nu mata kaduhung, badan nu mata katempuhan. Lamun urang kudu hirup ngabogaan pati paeh kudu nyaho di mangsa, engkena bakal teguh ngukur kakujur inkarati takabur ke betah nimbang-nimbang awak pasti maksud bakal katewak. Naon sagarupa maksud tujuan urang bakal katewak ke bakal kena kana tudu jalan angtal mautu qoblal maut. Ayeuna urang wincik tina mimiti urang ngajalankeun syariat anu syariat hakiki. Dina syariat kahiji pan urang kudu nuruti karena parentahana Gusti Allah. Kadua ulah saomong-omongna, katilu ulah satenjo-tenjona, kaopat ulah sadenge-dengena, kalima ulah sacokot-cokotna. Di mana urang geus dijalani eta ilmu syariat taikeun ku urang kana ilmu torekat. Ilmu torekat nu dina awak urang kahiji kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu diomongkeun. Kadua kudu nganyahokeun dawuhan Allah. Katilu kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu ditenjo. Kaopat kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu didenge. Kalima kudu nyaho nu perlu jeung nu teu perlu dicokot. Di mana geus dijalani ku urang ilmu torekat ke bisa naik karena ilmu hakikat. Taikeun deui urang kana hakikat, dina hakikat hiji kudu nyaho bener ka Gusti Allah. Kadua kudu ngomong nu bener, katilu kudu nenjo nu bener, kaopat kudu ngadenge nu bener, kalima kudu nyokot nu bener. Ke di mana urang geus dijalani ilmu hakikat ke taikeun deui kana ilmu ma'rifat. Dina ma'rifat kahiji sing nyaho bener tunggalna kaula jeung ka Gustina. Kadua sing nyaho bener bedana hade jeung goreng.
Katilu sing ulas jeung asih kapada makhlukna. Kaopat kudu panjang ingetan, kudu boga wiwaka pamilih. Kalima kudu campleng wawanin pengkuh-ngukuhan kanyataan. Cara dina nganyahokeun iman urang anu 5 tingkatan. Kedah ditingkat-tingkat ku urang. Timimiti urang kahiji iman teh pan aya iman taklid, artina masih keneh ulah ilu. Di mana urang iman ulah ilu taikeun urang kana iman ilmu, artina hasilna tina guguru. Sok sanaos urang tina guguru urang taikeun deui iman teh kana iman ayan, artina teu samar deui marifatul ain. Di mana urang ieu perkara geus teu samar taikeun deui da urang supaya yakin, artina kana iman yakin. Geus yakin kana zat sifat asma af'alna Gusti Allah nu disebut marifatul yakin. Ngan di mana urang geus ditaikeun kana iman yakin anu pasti, taikeun deui urang kana iman hak, hartina geus muraqabah, geus bisa netepkeun kana sajatina niat. Tina naon niat urang teu aya sanes, teu aya nu dipanggil, teu aya anu dikonci dina diri urang. Dina paniatan nyaeta itikad billah lillah minallah ilallah. Di mana urang geus niat itikad billah lillah minallah ilallah, engkena bakal nyaho kapanggih martabat alam anu 7. Nyaeta anu disebut alam ahdiyah, alam wahdiyah. Martabat depan aya martabat alam wahidiyah, martabat alam arwah. Kalima martabat alam ajsam, kagenep martabat alam misal, katujuh martabat alam insan kamil. Di mana urang parantos nganyaokeun kana martabat alam anu 7 sarta jeung prakna didamelan, pasti bakal nyaho jalan balik ka asalna deui. Di mana nyaho kana asalna deui pasti salamat dunya, salamat akhirat. Sawangsulna lamun urang teu nyaho kana asal, tangtu urang lolong tea. Di mana urang lolong di ieu dunya atuh di akhirat oge pasti lolong. Margi parantos nguningakeun Allah tuduh jalan ka urang sadayana. Dina surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma fa adallu sabila. Jeung sing saha anu lolong di ieu dunya ka Allah, nya di akhiratna oge lolong sarta leuwih sasara. Malah ditambahan dina surat Bani Israil ayat 36. Nguningakeun walanna kuma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika kan anhu masula. Jeung poma maneh ulah rek tuturut kana saniskara anu maneh teu boga pangawaruh. Perkara eta karana saestuna pangdenge panenjo katut hate teh kabehanana bakal dipariksa. Makana urang kadah bener-bener dibawa ibadah urang ka Allah ku jalan ngalaksanakeun istighosah, ngadua urang ka Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah urang ngarakatkeun diri urang ka Allah. Kumargi Allah parantos nguningakeun ka urang
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dina surat Al-Mu'min ayat 60 diterangkeun jeung pangeran maneh ngadauh hartosna pek geura ngadua ka kami tawande kami ngaijabah maraneh saestuna jalma-jalma anu sarombong tina ibadah ka kami bakal asup ka jahanam dina kaayaan dihinakeun. Matak urang ngadua teh kadah bener-bener dina ngalaksanakeun urang istighosah teh. Makana urang kadah laras-laras dibarengan ku kahusuan, dibarengan ku keikhlasan, dibarengan ku urang ku kasabaran. Gonding dina nggon urang menempuh perjalanan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener urang kadah sabar. Sebab Allah parantos nguningakeun dina surat Al-Mu'min ayat 55. Pasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidzanbika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ku kituna masing sabar karena janji Allah teh hak jeung pek geura menta diampura tina dosa maneh jeung geura prak geura sucikeun ku muji syukur ka pangeran maneh sore atanapi enjing sore jeung isu. Urang dina ngadua kanten upami rajeun urang gugah tengah wengi bade ngalaksanakeun tahajud dimimitian urang ngalaksanakeun bebersih heula tos bebersih urang ngalaksanakeun natepan dimimiti netepan sunat mutlak teras netepan hajat netepan dunia ayapan urang netepan dunia oge ngadua ngan carana ku ngalaksanakeun salat usolli sunatan min qalbi talaba wujudi dunya rakaataini lillahi ta'ala eta niat salat dunya daya sanes maksud jeung tujuan ngadua ngan carana saperti ngalaksanakeun salat beres urang ngadua beres urang ngalaksanakeun salat tulikeun salat tahajud beres salat tahajud urang ngalaksanakeun salat hajat geus beres hajat tawasul tos tawasul istighosah istighfar ngadua margi parantos diuningakeun dina ayat Al-Quran tuduh jalana wa minal laili fatahazzad bihi nafilatalak asa ayab asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Bani Israil ayat 68 anu hartosna jeung dina sabagian peuting geura prageura salat tahajud minangka salat sunat keur maneh supaya pangeran maneh ngangkat kana tempat anu pinuji diangkat ku Allah di mana lamun jalema geus daek ngadua ka Allah pasti Allah bakal nyubadanan. Dawuh Rasul nguningakeun la yutihi du'a illa wa qad ada lahul istijabah. Tepati-pati Allah ngaresakeun ka abdina daek ngadua daek istighosah kajaba teman-teman nyawiskeun nyayagikeun ngaijabah nyubadanan Allah ka hamba-hambana.
Itu janji Allah lawan Rasul. Takwayana simkuringkan Allah ngayakeun pangajian dina setiap wengi Sabtu. Sareng ngayakeun pengajian sahriahan diteraskeun ngalaksanakeun istighosah anu parantos rutin dina setiap malam Kamis akhir sasi Hijriah. Istighosah ngaduma berjamaah teu aya sanes supaya akrob jeung rahmatna Allah jeung syafaatna Kangjeng Rasulullah jeung karomatna para wali Allah jeung karomahna para leluhur, para sesepuh, para alim ulama, para guru-guru matak sok ditawasulan sadayana nu kaemut jeung nu pernah kajarahan. Urang kudu boga dina sifat kayakinan penuh urang ka Gusti Allah, keimanan anu teguh pada Allah, rendah hati, tata krama jeung bijaksana. Aing ngaran bijaksana teh nyaeta tara resep kanu bener, tara izin kanu salah. Jadi urang kena bersatu, kudu bersaling, kudu berbagi, kudu silih tulungan. Silih titipkeun, silih wasiatan jeung papada manusia. Maka ku kituna kasadayana jamaah nu hadir dina setiap malam Khamis anu teu hadir oge sareng nu di mana bae urang kedah nurutkeun kana ajaran-ajaran leluhur para sesepuh. Sabab sepuh kapungkur mah bahasana oge kade anaking poma kahiji ulah ngabunuh, ulah menyangka kepada manusia, kadua ulah menipu kepada manusia, tilu ulah merampas hak milik atau memperkosa sesama manusia, opat ulah ngabohong atau mendustai, lima ulah sirik dengki menghasut memfitnah sesama manusia, kagenep ulah mencaci menghina pada manusia, katujuh ulah takabur ujub mengangkat diri, kadalapan ulah kawin jinah pada perempuan anu can dikawin, kasalapan ulah main judi jenis apapun, kantan anu matak ngaliurkeun kana diri matak moekan kana hate, kasapuluh ulah ngalawan ka orang tua, ka ibu rama, komo ka guru, engkena bisi janten kawalat, kasabelas ulah ngalajur nafsu, ka-12 ulah gede ambek, ka-13 ulah ngomongkeun batur, ka-14 ulah nyieun teu ngeunah ka batur, ka-15 ulah nyieun susah ka batur, ka-16 ulah sirik kana kaayaan batur, 17 ulah cawadan, 18 ulah teu payaan, 19 ulah aral subaha, 20 ulah miara kasusah, 21 ulah nguluwut ka bingung, 22 ulah embung hina da urang mah hinaeun, ka-23 ulah umanggul hayang ka puji lain pujieun urang mah. Puji mah kagungan Allah Subhanahu wa taala. Ka-24 ulah hawak kuru urang daek berbagi jeung batur, urang babarengan berang dahar jeung batur. Ka-25 ulah ngalamun teu puguh, kudu puguh urang ngalamun teh tapakur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Napakuran dadamelan Allah supaya ngajantenkeun makna, ngajantenkeun ganjaran ka urang sadaya. Ka-26 ulah eraan leuwih ti misti kantan dina ngajalankeun ibadah, paribasangan era dek kaditungan era dek istighosah ngan era ulah urang ulah eraan leuwih ti misti, bisi megatkeun kana silaturahmi, bisi megatkeun rezeki keur urang tina ku jalan eraan. Ka-27 ulah kebluk beuki sare
sabab urang bakal poho urang ka Allah, bakal poho urang kana ibadah, bakal poho kana jalan lamun urang beuki sare. Kudu tanginas urang berang jeung peuting sing emut kana sejarah wasiatna Imam Ghazali waktu diatur. Ka-28 ulah pahereng pasya jeung batur. Ka-28 ulah gembul kalah kaberanghakan. Urang bisi naon bini si pinuh teuing ku berang dahar kapegatan ilmu anu asup kana badan urang. Supaya naon urang supaya batin bebas teu aya syirik pidik jail nganiaya iren panisten dudupak durumpak kapapada sasama supaya tekad ucap lampah anu kudu jajeg bener lurus jujur bager cager welasan asihan dedehan kasama silih asa silih asih silih asu silih wangian saraneuk saigel sabobot sapihanean cek sapuma leuleus jejer liat tali handal tapal ipis lapis nyukcuk galur aturan para nabi para rasul napak tilas para wali mapai walungan para alim ulama nyukcuk galur nuturkeun para leluhur napak tilas nuruti para sesepuh mapai walungan nuruti aturan guru-guru malapah gendang nuruti orang tua teangan kotekta ku pikiran anu sajati supaya kapanggih syaratna paraduna sahna batalna urang ilmu teh urang istighosah teh riadoh teh di mana urang kapanggih syaratna ngalaksanakeun ilmu atawa riadoh atawa puasa jeung bangsana insyaallah bakal kapanggih. Kahiji syaratna kudu ngahajakeun urang kana tempatna. Syaratna ngilmu atau riadoh atawa istighosah kudu ngahajak kahiji kudu ngahajakeun kana tempatna. Kadua kudu bener pokna. Katilu kudu niat sorangan, kaopat kudu nuruti parentah guru. Aya parduna ilmu istighosah riado aya opat hiji kudu nyenangkeun maneh kadua kudu boga pibekeuleun katilu kudu daek babacaan kaopat kudu aya anu dibahas ari sarahna ngilmu ari sahna istighosah riado aya opat hiji kudu tawajuh ka guru kadua kudu ngarasa datullah katilu kudu ngarasa sifatullah kaopat ulah samar deui pamanggihna naon anu kapanggih ku urang kotek tak jeung urang kapanggih laksana anu matak ngabatalkeun kana ngilmu atau riadoh atau istighosah hiji urang matakeun tawajuh nuruti guru kadua ngababarkeun pamanggih katilu milah miheulaan ka guru kaopat ngupat atawa ngomongkeun guru itu anu matak ngabatalkeun kana ngilmu ngabatalkeun kana istighosah ngabatalkeun kana ngadua ulah urang komo orang boga niat omong kurang dituturkeun guru tapi kurang diomong-omong omong dituturkeun ku urang tapi diupat ku urang omong kurang dituturkeun tapi guru digogorengkeun ku urang naudzubillah eta moal hasil karomah barokah hakikati Allah ti guru urang menang barokah cilaka akhirna siga hade pada hasigah goreng moal kapanggih ku urang kanikmatan barokahna ti guru sabab eta matak ngabatalkeun kana pagawean urang batal ngilmuna batal urang riadohna batal urang istighosahna kuayana hiji matakeun tawajuh nuruti guru ngababarkeun pamanggih nuti guru atau miheulaan urang ka guru nalika urang keur leumpang nalika urang keur dahar sagarupana urang miheulaan ka guru
dibarengan urang ku ngupat atau ngomongkeun urang guru ngagogoreng guru eta bakal cilaka hartina moal hasil karomah moal hasil ngelmuna moal hasil barokahna istighosah moal hasil barokahna urang riadoh moal hasil barokahna dina ngadua takualna sakitu pamugi sing ngajantengan pamatri ka jamaah sadaya nu hadir nu teu hadir kana ieu tempat anu parantos urang dibiasakeun di mana bae ka guru nu mana wae urang dina urang ngelmu tetap urang sapratos kitu. Jadi teu aya anu gampang dina ngambah urang kahirupan anu sajati teh anging ku tarekat anu dibarung kudu tina ati anu leah nu baris mawa kabagjaan kudu ditungtun ku santun diraksa ku rasa dilatih ku perih diasuh ku lunggu diasah ku kanya disipuh ku karipuh insyaallah bakal tinemu jeung kabagjaan dunya kabagjaan akhirat di mana urang parantos ngantunkeun mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna nalika di alam kuburna teu aya anu ngabaturan pan ka urang ukur amal anu baris nungtun ka sawarga atawa ka neraka amal urang anu nangtukeun cinta ka dunia ulah kamalinaan komo bari mopohokeun alam kalanggengan satamana di dunia ukur ngumbara di akhirat kahirupan nu sabenerna tong sombong ku tagog ulah reueus ku rupa da eta mah bakal sirna cek basa kolot kasep atawa geulis moal dipeunteun ukur hate anu baris diajen kuayana urang ngadeketkeun kana silaturahmi ieu sing ngajantekeun wasilah urang pek geura urang teangan jalanna keur neangan aturan-aturan urang supaya meunang kaedoan Allah Subhanahu wa taala anu parantos diuningakeun dina ngawitan saur Kangjeng Rasul wasiatna latat lubu arbaatun bi gori arbaatin fi akhiri zaman fa innaka latajiduha moal kapanna opat perkara dalian opat perkara dina akhir zaman moal kapanna hiji urang nek neangan alim anu eta alim teh migawe kana elmuna hese urang teh tetep urang bakal bodoh neangan moal mangih babaturan anu teu boga aib tetep urang bakal nyorangan neangan rezeki anu teu aya subah tetep urang bakal kalaparan milari urang amal anu teu make ria tetep urang bakal moal boga amal dan sababna di malam urang ieu mah dibarengan jeung ria wae keun bae daripada urang teu boga amal naon margina margi sayyidina Ali karamallahu wajah ngadauhkeun al amal maria khairu min ghairi amalin padamelan urang dibarengan jeung ria eta leuwih sae tinimbang jalma nu teu boga amal ngan anu pada intina urang hiji ngalobakeun kauhan ngalobakeun ulang silaturahmi kanten urang jeung pada jalma mukmin pada jeung dulur sahabae supaya silih syafaatan jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin para ikhwan para dulur jamaah sadayana nu di mana bae ayana paralun anu kasuhun bilih aya basa caritaan ama sakeluarga tiama sakeluarga anu teu keuna sareng manah jamaah sadayana mugia Allah salamina nang tayungan urang sarta maparin jalan pikeun ngadongkang kabagjaan kalayan lungsur langsar ngabalumbang nun Gusti Nu Maha Agung tebihkeun diri tina hianat paralun ti soledat kana maksiat sareng mugi Gusti Nu Maha Rahman Rahim mapain ridho rahmat panghampura kanggo pribados sakeluarga sareng sadaya jamaah istighosah nu hadir kana ieu tempat kalayan sadaya dulur-dulur anu aya di hambaran jagat raya mugi asing kenging rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan
dihasilkeun sakarupi maksad sareng tujuanana, dijauhkeun tina balahi, diparekeun jalan milik rizkina teu aya sanes kajabi lintang bade ngadeus diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya safiyal amrod, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhaman rahimin. Barakallahu lakum wa li ahlikum wa ja'alal arzaqahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibadallah rijalallah agizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asya'na Allah bifadlillah. Wali Allah jago Allah, bantu doa naka Allah, ngabantu dinahak Allah, sangkan kenging fadol Allah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadad wa ya bab wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansurulillah. Hebasegna bumi Allah, dulungan kasih Allah, salira denu saruzi bela abdi ku hak Allah. Sa'alnakum walizul barajanakum wa bi amrin qasadnakum basuddu ajmakum lillah. Usul kusalira wali, sangkan ku merem ka Gusti, di sagala maksad abdi enggal dugikeun ka Allah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasbuwaqtuna lillah. Nun Gusti kudu wali, ijabah doa sim abdi, kenging bisyaron jeung Gusti, hasil magesan bingati. Bikas biluz bi'an aini warafil baini min baini wadom sil gaibi walaini binuril wazi ya Allah. Hasil buka hijab, naikna segala sabab, tegedan deui usaha cangguri dona Allah. Salatullahi maulana
ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'ul khalqi indallah. Muga sholawat Gusti teh ka Nabi sumber pituduh panungtung hakabdina nu nyapatan sadaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lain pangeran salian Allah Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Lain pangeran salian Allah Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi bana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi baqina wa wabik ahlina wa qarabatilana bidinina. Mugi Gusti masihan kabadi. Mugi Gusti masihan ilmu anu mangpaat. Mugi Gusti ngartikeun kabadi kahli baraya sagama abadi. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima taraktada kaulan wa filan kuroma warzuq likulli halalan daima wazilan adqiyai ulama. Mugi Gusti nulungan kabadi carita migawe anu ridho Gusti. Mugi Gusti masihan kabadi rezeki halal ka ulama deui. Wallahu rabbi asalu taufiqa li waliman kana lana sadiqa. Nyunkeun abdi ka Gusti taufik nu sawanza pikeun abdi jeung sakabeh para kansa. Panasalul manana ayyujirona minaria mudho apa nujurona. Nyunkeun ka Gusti pangraksana tina ria nu ngabaskeun ganjarana. Wallahu rabbi as'alul khotimah liwali man kana lana muhima. Nyunkeun ka Gusti sae tungtung pikeun abdi jeung sakabeh jalma bingung. Nyunkeun ka Gusti dihampura dosa sareng sakabeh jamaah nu araya. Ya Allah 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 ya Allah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salam
salamullah ala yasin habibillah. Rahmat Allah, salam Allah, katoha utusan Allah. Rahmat Allah, salam Allah, kayasin kasih Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli muzahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassulku asma Allah jeung ku hadi rasulillah jeung nu perang sabilillah wa ahli badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wa nikmat wa min hammi wa min gumma bi ahli badri ya Allah. Gusti salamatkeun umat tina bahaya jeung nu jahat, tina bingung jeung kasusah wa ahli badri ya Allah. Ilahi nazina wa ksib jami'a adiyati wasrib maka idal ida wal dub bi ahli badri ya Allah. Gusti abdi teh nyalu tina hiri dengki musuh, mugi piwelas diwu wa ahli badri ya Allah. Ilahina bisil qurba minal asina wal adba wa kulla baliyatin wa waba bi ahli badri ya Allah. Gusti leungitkeun kabingung tinu dosa sieun linglung sareng sajung lampagewu wa ahli badri ya Allah. Pakam min rahmatin hasolat wa kam min dillatin pasolat wa kam min ni'matin wasolat bi ahli badri ya Allah. Pirang-pirang rahmat hasil kahinaan araruhul, pirang-pirang rahmat usul wa ahli badri ya Allah. Wa kam agnaita dal umri wa kam awalaita dal bagri wa kam afaita dal wizri bi ahli badri ya Allah. Mang pirang-pirang nu kaya nu pakir jadi waluya dihampura nu sarala ku ahli badri ya Allah. Laqad daqat alal qalbi jami'ul ardi ma rahbi panzu minal balas sobi bi ahli badri ya Allah. Rupek hate sandang pangan jadi lega pamandangan tebi tigoda rewangan ku ahli badri ya Allah. Ataina tolibil ribgi wa jullil khairi wasadi fawasimin hatal aidi bihalil badri ya Allah. Gusti hasilkeun kabutuh biwelas jeung luhung ampuh mugi maparin sing zuuh ku ahli badri ya Allah. Fala taradud ma'al khaibat bal ja'alna ala thayyibah
ayadal izzi wal haibah bi ahlil badri ya Allah. Mugi hasil nu diseja sarta ngajadikeun bagja Gusti nu mulya sayogaya ku ahli badri ya Allah. Wa in taradun paman nanti binailai jami hajati ayah jalil mulimati bi ahlil badri ya Allah. Lamun Gusti ngaijabah kabeh pangabutuh moba Gusti nu kawasa gagah walil badri ya Allah. Ilahi gebir wa karimna binaili ma talibin minna wadab ismazati anna bialil badri ya Allah. Hapunten sareng mulyakeun maksad abdi laksanakeun kagorengan sing jarauh ku ahli badri ya Allah. Ilahi anta dulutbi wadu padlin wadu adabi wa kam min kurbatin tanbi bi ahlil badri ya Allah. Nun Gusti nu sifat welas sifat unggul telas nu susah jadi barungah ku ahli badri ya Allah. Wa sholli ala nabiyil barri bila adin wal asri wa ali sadatin gurri bi ahlil badri ya Allah. Kanjeng Nabi mugi rahmat nu seueur teu tamat-tamat jeung ka ali nu dihormat ku ahli badri ya Allah. Pamugi masing manfaat ngan sakieu anu werat kasadayana jamaah anu aya di madrasah nu maca sing pada ikhlas nu kumpul di Nurul Ikhlas malah mandar karena Allah supaya jadi ibadah. Bi barakatumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.